Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangu keun sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda dina judul Jakarana, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos di Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Satu acana Kang Tile neraskeun hanca ieu carita, tong hilap kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula. Kanu atosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Pamudah-mudahan ieu carita sok sanaos ku Kang Tile dicandakeun kalayan basajan. Pamudah-mudahan sing janten panglipur kana kalbu, pang beberah kana mana. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos, urang lajengkeun dihanca carita anu katunda. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Padaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting. Nyatana di bumi Nabah Sarip anu mana harita nuju kadatangan kurampog. Nyatana si juha sabatur-batur anu mana harita parantos ngagasak harta bandana Bah Sarip samalah harita teh nuju adu hareupan sareng putra Nabah Sarip. Sumangga atuh mitra, urang lajengkeun dihanca carita anu katunda. Sore kamana si babanyit maju sia lamun heueuh mah wani ngalawan kaing. Bontong kalah ngabacot hungkul. Montong seuri sia daing oge wani keneh. Tembal Jang Rohman bari taki-taki sanajan hatena rada seber. Kawantu maneh namah kosong teu boga pangabisa sareta teu ngarti kana elmu bela diri. Tapi teu boga niat pikeun ngejat sarta rek ngalawan sakuatna pikeun ngabelaan harta banda anu jadi kolotna. Ngadenge kitu si juha geus teu ngomong deui. Sakilat ngahambatkeun bedogna ti gigi rek ngarah kana cangkeng. Seak bedog ngolebat gancang pisan. Jang Rohman rikat ngagilekeun awakna, tapi hancaka leuir teuing bedog si juha kaburu datang. Hiuk sret. Bedog keuna ngagaris kana cangkeng. Aduh. Jang Rohman ngagoak tarik. Bajuna rangsak kasabet bedog. Getih seger ngaburial beureum maseuhan baju. Jang Rohman awakna ngarumpuyuk tuluy rubuh. Ningali kitu biinem pamajikan Mang Omon anu ti tadi nyaksian ti lawang pantau ngajerit. Awakna ngadeg-deg sungutna calawak bakat pusoak.
hayang nulungan tapi teu kaduga. Sakujur awakna karasa leuleus antukna kalah rubuh di lawang panto. Mata cek dewek oge boto ngalawan sia. Jadi manusia kudu ngukur kakujur. Tah kitu balukarna karasa ku si laing. Ceuk si Juha ngagak-gak seuri ngarasa puas. Nyaan lamun ditingali kana kitu namah mitra. Saeutik oge geus teu boga perasaan. Harita nangtung ngalejek bari ngabar-ngabar bedog hareupeun Jang Rohman anu geus teu aya daya. Harita nangtung ngalejek bari ngabar-ngabar bedog hareupeun Jang Rohman anu geus teu aya daya. Kasugri kaum dangu. Urang kocapkeun kayaan di luar. Tadi basa Mang Omon geus bisa kaluar ti imah harita gancang atuh ngageroan menta turung ka tatanggana. Sorana tari kadenge kanu anggang. Samalah katingali lamun Mang Omon teh rek lumpat. Tapi Mang Omon teu nyahoeun lamun didinya ti tadi geus aya si Oded jeung si Asdur keur ngajaga. Barang nempo Mang Omon gogorobokan bari jeung rek lumpat. Seak. Si Oded narajang tigigir ngagunakeun suku kencana rek ngajejek bincurang. Seak. Jebrot. Aduh. Aduh. Koceak, Mang Omon ngoceak. Kawan tu reuas jeung nyeri, toronjong gebru awakna labu. Bincurangna nyeri asa potong. Mang Omon adu glajer ngarasakeun kanyeri koreja tudang bari muringis. Tapi sabot keur kitu ku si Asdur teu diantep. Hiuk. Jebrot. Beungeutna ditonjok. Aduh. Koceak, Mang Omon ngagero deui mata kuatir terus nungkupan beungeut. Bareng jeung kitu, Seak. Jebrot. iga burungna dijejek ku Oded. Aduh, ampun. Aduh. Mang Omon ngagero tarik. Awakna ngabangkieung ka tukang nya terus rubuh bari humarurung ngadupruk dina lemah teu walakaya. Aduh. Tolong. Tolong. Mang Omon humarurung menta tulung. Dina kayaan kitu torojol 3 urang lalaki tatanggana nyalampeurkeun lantaran tadi kahudangkeun ku sora Mang Omon anu menta tulung. Srog kapakarangan imah kabeneran rada caang kawan tu aya lantera anu digantungkeun. Tiluana ngaranjuk nempo Mang Omon ngajoprak dina lemah. Teu jauh tidinya aya 2 urang jalma anu keur ngabaradegan ulak cangkeng. Nya puguh atuh sakabehna reuwa sarta geus teu boga sangkaan. Lamun imah Mbah Sarip didatangan garong. Maranehna teu loba deui mikir gorowok kabeh pating gorowok patarik-tarik ngahudangkeun pangeussi lembur anu sejen. Geus kitu jeleng-jeleng anu tiluan muru ka pelebah si Oded jeung si Asdur. Seak atuh babarengan maju narajang ka si Oded jeung ka si Asdur. Pereup anu baruleud pating belesur ngahiuk bangbaraan matak paur. Tapi pikeun si Oded jeung si Asdur ningali kitu ukur sareuri. Saeutik oge teu matak geumpeur. Maranehna rikat ngagulak-gilekeun awakna. Hiuk plos. Hiuk plos. Hiji oge serangan musuh eueuh anu keuna. Duanana gerakan rancing geus pisan kawan tu geus kalati. Sok baraju sia kabeh. Ceuk si Oded barinya kakak seuri bangun ngoa ka musuhna. Ngadenge kitu puguh atuh anu tiluan beuki nafsu. Seak narajang deui pereup menibut bet ngarah kana beungeut jeung puhu ceuli. Tapi si Oded mah teu gugup pereup musuh anu pating belesurikat ditarewakan bari ngayunkeun dampal sukuna. Seak. Jedak. Tajongan si Oded harita keuna kana iga burung lawan. Goak salah saurang musuhna ngagoak tarik bari nyeklan iga burung. Terus mundur ngajauhan. Kakarasa kitu oge geus teu wani maju deui. Da puguh iga burung na ngajenghak nyeri asa potong. Sabot keur kitu. Seak. Jebrot. Tajongan suku si Oded ngalayang datang na gancang pisan. Ampir teu kaciri ngajejek ka baturna anu saurang deui. Sarta keuna kana kakemplong. Koceak atuh anu saurang deui oge ngagero sorana tarik awakna meuyegeung bari nyengir. Nahan kanyeri kakemplongna karasa seueul. Nya dina kayaan kitu.
Usi Asdur tadi antep. Sakilat puhu celina harita ditonjok. Hiuk, jebrot, waceak, Atuh ngegro tarik estu mata kuatir anu ngadenge. Dalig deg, leng, sirahna karasa lieur, bumi alam masa muter, solonton, koloyong, gubrak. awakna rubuh, bari gegerungan. Sok, saha deui sia anu wani maju? Ceuk si Asdur nantang lawan. Ningali baturna anu dua geus kabeunangan. Uguh atuh anu saurang deui jadi kawer tapi bari jeung ambek. Sabrut narajang dampal suku nangolebat rek ngajejek dada si Asdur. Tapi si Asdur teh lain lawan ata-ata. Barang suku musuh nangolebat rikat ditewak. Seakep, Sukuna beunang terus dicentok sakaligus. Solonton awakna kahareup, rikat di papagutu urus si Asdur. hiuk, jebrot. Tur si Asdur nenggel kana dada. Koceak deui atuh musuhna ngagero matana buncelik, dadana karasa eungap menenyelek. Samalah keur kitu mah koceak deui atuh musuhna ngajerit, cer getih ngucur tina irungna nyarak celakan kana baju. Oloyong, gebruk rubuh awakna nyuksruk kana lemah teu jauh ti baturna. Ningali musuhna anu geus rarubuh dina waktu anu ngan sageprakan. Si Oded jeung si Asdur bungah lantaran teu kudu meakeun waktu anu lila. Matak oge cucunguk mah montong wani maju sia. Ngajedog eueuh kebacus mah. Si Asdur jeung si Oded nyangkakak seuri ningali musuhna anu geus rarubuh teh. Keur kitu si Dodeng nyampeurkeun. Gancang beresan euy, montong dihirupan tuman. Oglah, tong hariwang sakali ngababada oge beres. Tembal si Asdur bari ngareret ka si Dodeng. Kamana si Juha euy? Ceuk si Oded nanyakeun si Juha anu harita masih kene aya di jero imah. Di jero imah ngabereskeun heula cucunguk saulu. Kumaha pagawean urang hasil euy? Nya komo we atuh hasil. Samalah jugemakeun pokona mah. Untung usaha urang dina beuting ieu mah mucekil. Sabot keur gunem catur. Purunyung si Juha leungeunna ngajingjing buntelan. Pagawean urang geus hasil euy. Ayo buru indit. Ceuk si Juha ngajak indit ka baturna. Terus ieu cucunguk lembur rek digumakeun. Tanya si Oded bari nunjuk ka Mang Omon jeung baturna. Montong urusan nu kitu teu perlu. Ayo gancang mending oge urang indit bisi kaburu loba jalma nu datang. Oh bener, ayo urang indit lah. Walon si Dodeng tuluy leumpang pangheulana ngalengkah gancang bangun rusuh. Ningali kitu teu ngomong deui. Si Oded jeung anu sejen anu turkeun saterusna mah opat rampog teh laleumpang gagancangan. Ngageredig ninggalkeun eta tempat. Da puguh geus hasil ngarampog anu boga imah. Tapi acan oge jauh lengkahna geus ngarandeg deui. Lantaran aya 5 urang lalaki anu daratang sarta margatan jalan bari pating polotot ka si Oded jeung baturna. Ari anu 5an sing horeng ronda anu tadi rek ngurilingan lembur. Tapi di tengah jalan ngadenge anu ngagorobok nyebut bangsat, nya terus baralik deui muru ka pelebah dinya. Saha si laing? Naon eta nu dibawa? Pasti sia opatan rampongnya. Ceuk Mang Useng gancang nanya ka jalma anu opatan bari melong kana buntelan. Ditanya kitu serepet, si Juha jeung balada gancang ngalugas bedog. Kawan tuh geus teu hayang loba adu carita anu matak miceunan waktu. Jawab sia ditanya teh. Si laing pasti rampongnya. Tanya Mang Useng bari molotot kana opatan. Kawan tuh hayang yakin. Dewek rampok. Rampok siluman belang. Gancang nyingkah lamun si laing sakawe masih kene hayang hirup. Tapi lamun memang barana geus harayang modar, sok maju babarengan ngarah tereh. Tembal si Juha ngajawab sajujurna ngaku rampok siluman belang. Oh, jadi si laing teh komplotan rampok siluman belangnya. Ceuk Mang Useng, reuwas ari ngadenge kitu mah. Hatena rada ngageter terus silih reret jeung baturna anu katempo sarua kagetna. Aing rampok siluman belang. Piraku can ngadenge.
Lamun kitu mah teu bisa diantap. Barudak, sok kepung euy montong cenah lolos. Hayu maju bareng urang tewak, setorkeun ka pengurus lembur. Ceuk Mang Useng mere parentah ka baturna. Sok sanajan hate mah rada keueung nya kitu deui baladna oge sarua rada seber. Kawantu sararea geus nyeraho samalah geus mindeng ngadenge kana eta ngaran. Sabab komplotan rampog siluman belang harita keur meujeuhna kasohor di unggal lembur. Tapi kulantaran kajurung kurasa tanggung jawab pikeun ngajaga keamanan lembur, ronda teh wawanena kahudang deui. Serepet Mang Useng ngalugas bedog diturutan ku baladna nu opatan. Okol ditunda di sisi sakabehna tatan-tatan sayaga rek nyang hareupan komplotan garong. Geuning silai sakabeh boga wawanen pikeun nyang hareupan aing. Nah geus barosan hirup. Ceuk si Juhanya kakak seuri, panona mureleng ka Mang Useng jeung baturna. Ontong loba bacot garong edan. Maju barudak. Tembal Mang Useng terus nita maju ka baladna. Ngadenge parentah sarupa kitu. Baladna teu bahajlung-jeleng laloncatan, sebrut narajang babarengan. Bedog pating kolepat sorana ngahiung bangbaraan. Ningali kitu si Juha jeung baturna langsung mapag serangan. Bedog anu pating hariuk harita ditadah ku bedogna si Juha jeung baturna. Ger atuh tarung ragot, sora bedog anu diadu kadenge trong-terang kembang seuneu pating buricak. Kaayaan di lebadinya jadi gandeng kuno keur tarung silih serang. Dina kayan kitu urang lembur narungtutan daratang kadinya lantaran anu keur sareti braja dinyararing kagandengan. Tapi teu terus mari lu tarung kawan tu can sidik saha-sahana. Da puguh kayaan didinya tepati caang. Jadingan saukur naringalikeun ti kajauhan di barung pura sahariwang. Maju euy maju. Ceuk Mang Useng mere komando ka baturna. Ngadenge parentah kitu. Baladna nu opat beukis sumanget. Harita terus bae ngarangseg jerang ngababi buta ka si Juha jeung baturna. Pating gorowok mata kaweur. Tapi oroka aya. Si Juha jeung baladna lain rampog kamari sore anu bisa gampang dirubuhkeun. Seak, bedog si Juha kokolebatan nyerang kaditu kadieu huak tiuk siga mataan. Gerakana gancang pisan. Nakisan bedog musuhna anu pating kolepat ngerah kana sakujur awak. Seak, bedog musuh ngolebat rek narok sirah. Tapi gentak si Juha ngelok bari dongko. hiuk plos. Bedog musuh ngaliwat luhureun sirah. Sabot keur dongko. Si Juha rikat malik narajang bedogna ngolebat ngarah kana bincurang. Nya atuh geus teu beunang disingkahan. Hiuk bek. Bedog si Juha keuna pisan kana bincurang salah saurang ronda anu ngaran si Iyek. Aduh, Si Iyek ngagorobok sorana tarik pisan. Luk bedogna ragrag kana lemah. Nya terus mundur ngajauhan kaluar ti pakarangan bari ajrag-ajragan mata kuatir. Bincurang dewang baloboran ku getih. Si Iyek terus ngarumpuyuk rubuh bari gegerungan. Rasakeun siah. Matak ceuk dewek oge ngajedog. Si Juha ngagakak seuri bungah ningali batur cilaka. Ari Mang Useng jeung ronda anu tiluan deui barang nempo si Iyek rubuh maranehna beuki ambak. Dasar garong setan siah. Ceuk Mang Useng bari molotot puntuna kekerot bakat ku nafsu. ayo barudak, terus maju. Urang podaran ieu garong teh. Mang Useng ngagero mere sumanget ka baturna. Ituna teh bari terus ngarangseg nyerang ka si Dodeng jeung baladna. Maju euy ulah mundur serang. Ceuk si Ipin baturna anu saurang bari ngabubat babit bedog nyerang musuh anu opatan. Anu tetela maranehna karasit pisan. Bener, tuluy serang euy. Ceuk Mang Useng. Seak ngahambatkeun bedogna ngarah kana beuheung si Asdur. Tapi hanjakal si Asdur oge teu cileureun rikat bedog Mang Useng ditadah ku bedogna. Hiuk blentrang. Kadenge sora dua bedog bantrok. Kebang seuneu ngapuricak leungeun Mang Useng karasa singsireumeun nasa komper. Leungeun anu keur nyeklan bedog ngadegdeg asa leuleus eueuh tanagaan. Ningali kitu si Asdur asa meunang lolongkrang. Sakilat bedogna ngolepat rek ngarah kana iga burung. Lenyap hate Mang Useng ngalenyap. Jeleng mundur ka tukang.
Kusi Asdur gancang di udag teu dibere lolongkrang pikeun ngejat bari ngahambatkeun deui bedogna. Nyurubuk gancang pisan rek ngahakan dada. Puguh atuh Mang Useng rada gempeur gentak ngagilekeun awakna. Tapi mata kanjakal. Gerakana eleh kesit, iuk bek. Bedog si Asdur keuna kana puhuleungeun. Waduh, tobat. Mang Useng ngagorowok bari nungku puhuleungeunna anu dewang. Getih seger ngaburial masuhan kana bajuna. Terus mundur ngajauhan pakalangan tarung. Geus teu untupan pikeun ngalawan musuh. Dina kayaan kitu, nya puguh ronda anu tiluan deui jadi gempeur ningali Mang Useng jeung si Iek anu geus tatu. Rek terus maju ngalawan jadi marmir setengah hate. Akibatna ronda anu tiluan jadi balangah. Ningali kayaan sarupa kitu. Tadi memorekeun ku si Dodeng jeung baladna harita babarengan maju narajang ka ronda anu tiluan. Nya dina waktu anu gancang pisan, tonjokan jeung tajongan pating belesur. Nya puguh atuh ronda anu tiluan geus teu bisa ngahinda lantaran taya waktu pikeun ngejat. Serangan ti opat rampog kacida pisan gancangna. Hiuk beledug seak cedak. Hiuk gedug seak jebron. Koceak atuh ronda anu tiluan pating koceak tarik pisan mata kuatir. Tajongan jeung tonjokan teu srikna marudul bukbek ngahujanan kana awakna. Nya atuh geus teu manggap mulia. Ronda anu tiluan rubuh bari gegerungan. Tah karasa ku si laing kabeh. Bongan sorangan si laing teh teu bisa dipepelingan. Coba lamun tadi nyaringkah tangtu kajadian moal kawas kieu. Jadi salah maraneh eta mah. Si Juha ngagagak seuri kitu deui anu sejenna pating cakakak bangun anu baru ngapisan. Opatana pating pedengkreng bari ngabar-ngabar bedog panjang matak paur anu ningali. Sarta mata karuntagkeun hate musuh. Kaayaan didinya ngadadak jadi rame. Urang lembur geus juljol daratang bari marawa obor terus nerempokeun rada anggang lantaran saurang oge eueuh anu wani ngadeuketan. Komo sanggeus nyaksian ronda anu limaan geus rubuh, anu satadi narek mantuan oge jadi ngarengkog deui lantaran ngarasa seber. Maranehna teu boga wawanen jeung pangabisa anu cukup pikeun ngalawan komplotan rampog anu katelah siluman belang. Kawan tu sararea geus pada apal. Lamun maranehna teh kakoncara kejem jeung telenges. Nya atuh ukur caricing we bari ngaharuleng. Hayang nulungan ka baturna tapi teu bisa da puguh sieun sok bisi jadi matak cilaka kana dirina. Sakabeh urang lembur anu nyaksian ieu kajadian. Lamun si laing masih keneh aya anu warani maju sok gancang geura ka hareup. Ya tapi lamun geus eueuh anu wani, gancang si laing nyaringkah. Montok sok kahalangan kana urusan aing. Ceuk si Oded bari ngalejeg nang tang lawang. Anona rutret kanu araya di dinya. Heuh siah gancang nyaringkah. Montong ngahalangan jalan. Lamun henteu ieu lembu rek diduruk diratakeun jeung taneuh. Ceuk si Asdur mairan. Ngadenge caritaan kitu puguh atuh sakabeh anu aya di dinya ngaranjug reuwas. Tuluy silih reret bari ngadareg-deg. Sakabehna ngarasa sieun sok inggis nya lemburna diduruk ku maranehna. Tapi sanajan kitu sararea oge hatena mah ngarasa panas sarta lamun bisa hayang ngalawan. Tapi sanggeus dipikir deui moal pihadeun jeung moal aya kamampuhan. Kawan tu boro-boro wani ngalawan. Sabab kakara ningali tangtungan anu jarangkung gede, barosongot budi amprotan bari marawa bedog panjang geus kacida matak soak. Nya atuh urang lembur ukur caricing awakna ngeleper beungeutna sepah. Ningali urang lembur anu caricing bae red si Oded ka Mang Useng. Anu harita keur ngudupruk bari gegerungan. Getih terus ngaburial tina puhuleungeunna. Nya teu tatapas sini ngan Karawek.
Baju Mang Useng ditarik di tukang. Awakna dijungjungkeun dipaksa senanangtung. Koceak atuh Mang Useng ngagorobok, awakna ngadegdeg, beungeutna pias kawas daya getihan. Ampun, ampun, kuring ulah dipaehan. Ceuk Mang Useng, kadenge meni ngalengis menta ampun hayang dipikarunya. Nah make minta ampun. Hayang kene hirup sia teh. Tanya si Oded bari nyekelan baju Mang Useng. Panon molotot menipun celik kawas anu rek luncat. Mang Useng soak, kok atuh maksakeun ngomong. Semoho juragan, sim kuring, hayang kene hirup. Walon Mang Useng ngajawab meni sopan, da puguh sieun bisi manehna dipaehan. Oded, aya oge geuning anu nyebut juragan ke si laing euy. Ceuk si Asdur nya kakak seuri asa lucu meureun. Lantaran teu pantes pantar si Oded anu disebut garong gerot aya anu nyebut juragan. Oh, Asdur nyebut juragan sote kapaksa euy. Lantaran sieun kojor beureun. Da tadi nama haok nantang rek modaran ka urang. Tembal si Oded bari nyerenge seuri. Tapi Mang Useng mah teu leupas diceklan. Bagus Oded, tong diajak ngomong wae gandeng. Sok kumpulkeun ayeuna mah eta cucunguk-cucunguk teh senang ngajerdog di dinya. Rek dikumahakeun juha. Montong loba bacot turutkeun we parentah aing. Dodeng Astur. Kewat eta cucunguk lembur teh kumpulkeun di dieu. Ceuk si Juha mere parentah ka baturna. Ngadenge kitu si Dodeng jeung si Asdur teu baha. Durug-dug ngagusur si Iek jeung baturna anu tiluan. Anu sakabehna keur ngarasakeun kanyeri terus senadariu kareupeun si Juha. Nya kitu deui Mang Useng harita awakna disuntrungkeun ku si Oded menenyuk suruk mata kuatir. Terus atuh gagarungan getih tina tatuna tuluy ngaburial. Rek dikumahakeun Juha? Tanya si Asdur bari melong ka si Juha anu keur nangtung ngabadega. Sakabehna talian euy hijikeun cing bageuh. Geus kitu urang duruk ngarah jadi perhatian pikeun urang lembur. Sagan ulah aya nu wani ngalawan kakomplotan rampog siluman belang. Lantaran bakal goreng akibatna. Ceuk si Juha estuning teu boga pisan ras-rasan. Barang ngadenge caritaan kitu. Nya puguh Mang Useng jeung baturna ngaranjug reuwas. Beungeutna parias sakujur awak ngadegdeg huntun roktok siga anu kabulusan. Nya kitu deui sakur anu araya di dinya sararea oge reuwas, tapi eueuh anu wani maju ngalawan. Sakabehna ukur caricing bari ngaleper jajantung ratug teu puguh rasa. Bener euy, usul si laing teh Juha. Ieu cucunguk urang duruk ngarah maranehna kapok. Sarta mikir heula lamun rek ngalawan. Tembal si Dodeng manehna satuju kana caritaan si Juha. Geus montong miceunaan waktu. Gancang talian eta cucunguk-cucunguk teh. Sing pageuh ulah seuna bisa leupas. Ceuk si Juha mere parentah ka baturna. Gancang si Dodeng, si Asdur jeung si Oded ngudar tambang anu memang geus disadiakeun. Nya terus ngadeuketan ka Mang Useng jeung baladna. Maksudna rek ditalian. Ningali kitu nyel si Ipin ambek sanajan nya oge manehna sieun. Tapi emung ari di kitu-kitu teuing mah. Bangsat kurang ajar syah. Dasar setan teu garableg rasa kamanusan. Ceuk si Ipin bari jeung kekerot panonna molotot ka si Juha jeung baturna. Jempe sia kunyuk raun. Tembal si Juha. Hiuk. Gaplok beungeut si Ipin ditampiling. Aduh. Koceak si Ipin ngegrok. Tapak dampaleungeun si Juha ngagaralang karasa panas jeung peureus. Kakara ukur dicabok oge geus sakitu nyerina. Antukna si Ipin jempe teu ngomong deui da puguh teu kuat ku sieun. Gancang ringkus euy. Ceuk si Juha mere parentah ka baturna. Nya atuh teu talangke. Rakatak si Ipin Mang Useng si Iek jeung baturna anu duaan deui harita ditalian meni pageuh. Rasakeun sia. Sakedeung deui si laing limaan bakal modar di tempat ieu. Matak oge motong wani coba-coba. Ceuk si Oded bari seuri.
Nyager atuh balad dan urutan pating cakakak seru-serian suka bungah ningali ronda anu geus teu walakaya. Ampun, ampun, kuring sakabeh ulah didorok. Ulah didorok. Mang Useng menta ampun sorana ngageter hayang dipikarunya. Kitu deui baturna sarua menta ampun manelo mengis. Samalah si Iyek terus ceurik ngahing-hing inget ka anak jeung pamajikana. Lamun manehna jadi diduruk ku eta garong saha atuh anu rek ngurus kulawargana. Jabaning anakna 3 laleutik keneh. Teu kabayangkeun pisah kumahaeun kahirupan lamun seug eueuh bapana. Tapi ningali kitu teh keur si Juha jeung baladna. Saeutik oge teu boga rasa karunya. Estuning telenges taya pisan ras-rasan. Hatena teuas alabatan batu. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.